Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 20 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngaran teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 20 hijina. Kumaha salajengna sor cek opina betot simudna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, des. Harita teu kahaja Nyimas Ratna Kumala nempo hiji guha. Eta guha katempo lawangna molongo molongkong tapi pabuih ku manuk totono alias manuk walet. Kalayan kajurung kurasa kapanasaran. Harita Nyimas Ratna Kumala ngalengkah leumpang ngadeuketan lawang guha. Keteyep, keteyep, keteyep. Sanggeus deukeut katempo di jero guha teh siga aya sumur leutik. Atuh Nyimas Ratna Kumala jadi bunga sabab ti corona anu tuhureun garing hayang nginum. Nyimas Ratna Kumala langsung murukan eta sumur sup ka jero guha. Teu loba mikir deui brak Nyimas Ratna Kumala tuluy deku tuluy nyium cai nyiuk cai ku dampaleungeunna regot regot cai teh diuyuk bangun anu hanaang nakeranan. Siuk deui nyiuk cai regot deui diinum aya meureun kana 3 kalina saking ku tuhureun ti koro Nyimas Ratna Kumala.
nya ayeuna mah karasa ti corona geus segar deui awakna jag-jag meusan Nyimas Rata Kumala rurat reret najan kaayaan guha poek kremeng-remeng katingali deket bilik guha aya gundukan batu Nyimas Rata Kumala ngadadak hayang nyamperkeun ka pelebah dinya kojengkang harita Nyimas Rata Kumala ngadeukeutan barang geus deukeut gek Nyimas Rata Kumala diuk dina eta batu karasa ayeuna mah awakna paleurih malahan getih masih ngucur tina leungeunna nyerak celakan kana batu kurut tadi ti kosewad tina jungkrang teh dina eta batu Nyimas Rata Kumala ngadon ngahuleung miraga meneng sedangkeun di luar guha kayaan geus mimiti reup-reupan sabab panon poe geus aya di tungtung langit cahaya layung hibar mulas langit anu biru jadi beureum lir lautan getih teu lila reup akhirna peuting datang atuh kayaan di jero guha jadi poek mongkleng poek meredong teu katanjau naon-naon najan aya di jero guha Nyimas Rata Kumala harita teu ngarasa keung meureun peda hate keur kalimpudan ku rasa kasedih jeung amarah anu geus liwat ti saking Nyimas Rata Kumala diuk dina batu nemprak bari nangkeup tuur sedangkeun getih harita tuluy nyerak celakan tina tatu-tatu celak ngecelak kana batu anu didiukanana di luar guha ngadadak angin ngagelebuk tarik langit jadi angkeb katutup ku mega hideung kayaan di sabudeureun eta guha karasana jadi geeuman pikasieun aneh keur kitu batu anu didiukan ku Nyimas Rata Kumala ngadadak oyak tuluy eta batu endag-endagan siga anu diendageun ku lini kebek Nyimas Rata Kumala ngaranjug kaget cung gancang cekat tuluy mundur mepedkeun maneh kana bilik guha tina batu anu tadi kacak-celakan ku getihna ngadadak harita anu pak paladung tuluy batu jadi rengkah geus kitu barasa keluar cahaya beureum meninga gebur hurum hasup bodas nyerebung minuhan rohangan eta guha Nyimas Rata Kumala colohok bengong hatena dagdigdug ningali eta kajadian barang keur kitu tina jero eta batu aya nu kaluar belesat celegedeg tuluy ngacelegedeg tangtungan saurang nini-nini anu geus bongkok beungeutna kayaan ngagebur hurung warna beureum eta nini-nini teh seuri sorana matak kukurayeun kana bulu pundung saha anu geus kumawani ngahudangkeun deui kaula saha anu geus ngucurkeun getih kana tempat pangsarean kaula ceuk eta nini-nini nyaritana teu weleh dibarengan ku seuri anu matak muringkakeun bulu pundung Nyimas Rata Kumala mani nepi ka ngahodhod awakna ngaleper nyarandekeun diri kana bilik guha aduh makhluk naon ieu makhluk naon
gerentes nyimas Ratna Kumala burilak panon etan nini teh ngaburilak kabeleban nyimas Ratna Kumala geus kitu ngaheheh deui etan nini seuri tuluy nyarita ditujukeun ka nyimas Ratna Kumala. Saha Andika manusa bat bau-bau nama Andika jika manusia anu keur katalangsara nah Andika anu geus ngahudangkeun kaula tina sare anu panjang. Cek etan nini merong ka nyimas Ratna Kumala. Nyimas Ratna Kumala teu nembalan sabab hatena pinuh ku rasa kasieun bisi manehna dikarekeb ku eta makhluk anu mangrupa nini. Ulah sieun Andika manusia, ulah sieun sabab kaula moal galak anu geus mere nyawa ka kaula moal nanaon ka manusia anu geus ngahudangkeun sare kaula. Lamun perlu kaula pisan anu bakal mulang tarima ka Andika delo manusia. Cek etan nini deui nyikikik seuri teureun-eureun ngadenge kitu mah dina hate nyimas Ratna Kumala jadi biji lekawani pok nyarita sok sanajan carita rada gugu. Ampun nini, hapunten, bilih abdi, bilih dongkapna abdi ka ieu tempat tos ngaganggu kasaliran ini kumargi teu kahaja abdi nyaksra ka ieu tempat nini. Cek nyimas Ratna Kumala. Teu nanaon manusia kaula henteu ngarasa kaganggu tapi kaula bungah nu aya lantaran geus aya anu ngahudangkeun kaula tina sare panjang. Sabenerna kaula teh geus sono hayang deui kumalendang gugurayangan di alam pawenangan. Saha ngaran Andika teh manusia? Cek sini nih. Nami abdi Ratna Kumala nini. Jawab nyimas Ratna Kumala. Ngaran anu hade ngaranna nyurup jeung rupa anu pantes tur geulis. Ayeuna wanohkeun ngaran kaula anu katelah Nini Pamikat atawa Nini Pelet jalma anu sok nyebut kaula mah. Cek eta nini ngakukeun ngaran Nini Pamikat anu syohor ku Nini Pelet dina zamana. Atuh pogoe nyimas Ratna Kumala mending ngagebeg sabab dirina kungsi ngadenge tina carita kolot yang dipuncrut Gunung Ceremai teh aya Nini Sakti anu katelah Nini Pelet. Ayeuna kari-kari dirina pahareup-hareup pisan jeung Nini Pelet. Ampun Nini, ampun, hapunten bilih abdi tos ngawagelkan Nini. Cik nyimas Ratna Kumala bari acong-acongan nyembah sasaduk. Ulah sieun Nyai geulis, ulah sieun kaula moal ngalakukeun tindakan nanaon malahan kaula bagja bisa tepung jeung saurang wanoja sabab kaula bakal nurunkeun kasakten ka diri anjeun geulis. Kasakten kaula taya bandinganana lebar
lamun taya nu ngawaris mah. Cek Nini Pelet. Ngadenge kitu hate Nyi Mas Ratna Kumala ngadadak bunga. Pangharepan jadi nembongan. Harepan pikeun males pati jeung males kanyeri ka Jakalodra. Ayeuna jadi manggih jalan anu lempeng. Teras, iya abdi kedah kumaha nini. Upami abdi hoyong jadi murid pangersa. Naon anu kedah dipilampah ku diri abdi nini. Cek Nyi Mas Ratna Kumala nekad ngasongkeun diri hayang diangkat jadi murid ku Nini Pamikat. Gampang pisan soal eta mah deuleu geulis. Sabab ayeuna Nini geus boga deui kakuatan. Jadi Nini bisa ngawaris ilmu ka hidup. Dina waktu anu ngan sapeuting ieu moal matak meakeun waktu lila. Tapi keur kahareupna bakal aya syaratna anu kudu dicumponan ku hidup geulis. Cek Nini Pelet. Nya naon syaratna Nini? Ku abdi bakal diestokeun pisan Nini. Syaratna pikeun kahareupna setiap malam Jumaah wayahna hidup kudu setor ka Nini sirah saurang jajaka. Sirah jajaka anu masih nyarak celakan ku getih. Tuluy getihna dicak-celakeun kana batu ieu. Batu tempat panyideman Nini salila ieu. Ngan sakitu syaratna Nini. Nya ngan ukur sakitu syaratna mah. Engke kasakten hidup bakal terus nambahan. Anu akhirna kekuatan hidup bakal satata jeung kekuatan Nini. Oh gitu, nya mangga atuh Nini. Abdi sanggem pikeun ngalaksanakeun syarat-syarat Nini. Salianti eta oge Nini bakal ngahudangkeun palayan Nini keur maturan hidup anu ngaran Ki Buyut Petug, anu boga kasaktian meh hampir sarua jeung kasaktian Nini. Mangga Nini, mangga abdi ngiringan. alus geulis. Ayeuna kene hidup rek diwaris ilmu ku Nini. Sabab ayeuna Nini geus nyaho yen hidup teh keur meunang kanyeri hate anu kudu dipulangkeun sagancangna. Cek Nini Pamikat alias Nini Pelet. Najan Nyi Mas Ratna Kumala tacan ngabejakeun kayaan dirina. Tapi Nini Pamikat geus nyaho kana sakabeh anu kiwari keur karandapan ku Nyi Mas Ratna Kumala. Bobohan Nini Pelet teh saurang siluman anu linuhung ilmu anu ngageugeuh ratusan tahun di puncrut Gunung Ceremai. Atuh geus kitu mah Nini Pelet gancang ngahudangkeun badegana. Laju ngadeuketan ka Nyi Mas Ratna Kumala. Gep. Nyi Mas Ratna Kumala dicagap sirahna. Geus kitu Nini Pelet kunyam-kunyem mapatkeun jampena. Teu lila ter leungeun Nini Pelet ngageleter hebat. Dina kayan kitu paladung. Dina leungeun Nini Pelet kaluar haseup bodas. Lila kalilaan eta haseup tuluy ngagulung
nutupan kana awak Nyimas Ratna Kumala. Karasana haneut bari kaambe seungit eta haseup tuluy nyaliara mapai kana raga sumarambah mapai aliran getihna Nyimas Ratna Kumala. Eta haseup teh mangrupa aliran kasaktian ini pelet anu keur disusupkeun kana waruga Nyimas Ratna Kumala. Ayeuna bagian ilmu nini geus pindah ka hidup. Satengah tina kasaktian ini geus nyanding kana waruga hidup. Engke setiap malam Jumaah ilmu hidup bakal nambahan sanggeusna hidup ngucurkeun getih jajaka kana batu kuburan ini. Isukan hidup geus bisa ngamitian ngawalas dendam. Tapi inditna kudu ti wayah magrib kaditu singkahan cahaya panon poe jeung ulah ngadahar kadaharan manusia. Hidup cukup ukur ngadahar tulang atawa saripati kekembangan. Tah kitu amanat sementara tinini geulis. Cek nini pelet. Mangga nini, mangga. Non rupi anu disanggemkeun ku nini. Ku abdi diestokeun pisan. Sadaya amanat nini bakal diturut ku diri abdi. Ayeuna abdi kacida bingahna. Bingah nu taya papadana, bingah ka giri-giri. Lantaran abdi tos diwaris ilmu ku nini. Hatur nuhun nini, hatur nuhun. Cek Nyimas Ratu Kumala bari acong-acongan nyembah. Hate Nyimas Ratna Kumala banget bunga. Sabab dirina bakal laksana bisa males pati ka jajaka nu katelah Jakalodra. Nalika Nyimas Ratna Kumala keur acong-acongan, paladung dumadakan haseup bodas meledug hareupeun Nyimas Ratna Kumala. Geus kitu eta haseup teh ngakulung badan ini pelet. Les. Haseup ngiles barang jeung jirim ini pelet ngaleungit di tempatna. Nyimas Ratna Kumala gigisik asa teu percaya kana kejadian anu tadi lumangsung. Hah? Tadi teh nyata atawa ngimpi kitu? Gerentes Nyimas Ratna Kumala. Tapi aya nu aneh, sabab awakna kiwari jadi karasa seger tur haralampang. Tatuna ngaradak lalita laleungit jeung tetenjoan jadi robah. Guha anu tadina poek kiwari bisa katingali sakabeh kayaan di eta patempatan kalayan atra pertela. Dirina geus teu ngarasa sieun deui, teu ngarasakeun. Aing jadi penasaran. Aing kudu ngabuktikeun caritaan si Nini. Yen kiwari aing ayeuna geus boga kasakten. Cek Nyimas Ratna Kumala. Geus kitu hiu nonjokeun peureupna kana batu nu aya di gigireunana. Beledag. Batu anu keuna ka peupeuh ku tonjokanana teh ngabeledag tuluy hancur jadi bubuk. Masih penasaran, hiu sakali deui leungna dihembatkeun kana tembok guha satarikna. Beledag riang purusut. Guha anu dipeupeuh langsung gorowong dibarung ku ngarieng jeung batuna ngaburusut. Ayeuna Nyimas Ratna Kumala jadi yakin yen dirina kiwari geus boga kakuatan. Isukan aing kudu ngudag si jajaka. Kudu newak jajaka keur wadalkeuneun ka si Nini. Ku aing rek dilaksanakeun naon rupa parentah si Nini. Anu penting aing boga kakuatan. Anu hiji mangsa
bisa keur males pati ka si Jakalodra. Cek Nyi Mas Ratna Kumala ayeuna bisa seri nyerihil. Lamun seug aya jalma nu ngadenge kana serina Nyi Mas Ratna Kumala geus pasti bakal muringkak bulu punduk. Sabab seri Nyi Mas Ratna Kumala serina anu geus ngandung hawa siluman. Di luar guha kayaan peuting geus manjing ka mangsa wanci balebat. Hayam leuweung geus raong kongkorongok, sora monyet jeung manuk mani recet. Nyi Mas Ratna Kumala anu aya di jero guha mimiti kaancikan ku rasa tunduh. Anu akhirna goledag we. Nyi Mas Ratna Kumala sare dina luhur batu nemprak. Para wargi sadayana cag kayaan di puncrut Gunung Ceremai urang tinggalkeun. Ayeuna kocapkeun kayaan di lembur sangkan urip kayaanana keur memejena genjleung. Kaayaan kejadian Rajapati di imah Juragan Surya. Sabab jalma pada ngaromongkeun ngeunangan kulawarga Juragan Surya. Jadi bahan catur urang lembur, bahan carita balarea. Di tiap riungan, di tiap obrolan anu diobrolkeun teh eueuh deui iwalti ngeunaan Rajapati di imah Juragan Surya. Teu nyangka euy bakal kieu jadi nanya Juragan Surya anu sakitu loba badega jeung pangawalna. Bisa-bisa aya nu ngarogahala nepi ka hanteuna paragat nyawana. Anak buahna oge nepi ka beak dipaehan kabeh euy. Ceuk hiji jalma anu ngaran Ki Ahmad Said. Heueuh, sugan teh mah Nyi Mas Ratna Kumala terek ngajodoh ka si Jakalodra. Tapi malah patukang tonggong jeung panyangkanya. Ari sabab lalaki nu paling pantes menangkeun Nyi Mas Ratna Kumala teh pasti Jakalodra sakitu kasepna. Da aing mah asa teu pantes keur hideung teh aing mah jarang mandi deui euy. Ceuk si Ian Rustiana. Nya abong geus takdirna meureun. Salarea oge boga takdir masing-masing. Juragan Surya kudu binasa dina kayaan seperti kitu. Jeung Mas Ratna Kumala teh kumaha ayeuna. Ceuk si Ahmad deui. Nya kitu batihan jelo we hate euy. Padahal lamun ngajodoh mah Nyi Mas Ratna Kumala jeung Jakalodra kuring ngilu bingah sabab kuring asa kabawa kasep euy. Tapi euy ngomong-ngomong kamananya inditna sebenarnya ari Nyi Mas Ratna Kumala. Lamun diculik nya diculik kusaha euy. Lamun dipateni hug di mana atuh layona. Da geuning di imana mah eueuh cenah euy. Teuing lah dewek jadi kabawa bingung ieu teh euy. Kitu di antara obrolan urang lembur sangkan urip. Beja pa beja-beja. Di obrolan ke obrolan tatalepa. Akhirna nerekab ka mana-mana, nyebar ka unggal lembur. Atuh dina waktu anu henteu kurang ti saminggu oge, warta ngeunaan tumpurna kulawarga Juragan Surya geus sumebar ka dayeuh. Ayeuna urang caturkeun si Openg anu geus meh lila teu kaguar dina ieu carita. Harita si Openg keur reureuh di hiji warung bari ngobrol jeung si bibi nu boga warung. Si Openg katempo meuni cacamuilan ngadaharan kulub sikik hui. Bibi mah siki siki kado kot ka dijualan atuh ni euy. Matak tereh beung harbi da siki kado mah karimulungan nya bi.
Padahal daripada ngajual siki kadu mending ngajual siki si mamang nawe lumayan 2 oge bi euy. Cek si Openg. Najan jeung jalma anyar pinanggih, si Openg mah teu waleh heureuy jeung langsung akraban. Ih, si Ujang mah aya-aya wae. Piraku siki si emangna dijual mah atuh. Kumaha lamun ibi butuh, pan lumayan pengganjel eta teh. Ngara teu asup kabeh. Lumayan pet-pet oge keur tambah tiris. Cek si bibi warung jadi kabawakeun hayang heureuy. Keur peote leutik dinya nih baringan luas siki deui sikina oge bi. Di lembur uing mah aya bi anu siki taunna teh aya sarangga aya 6 siki nih bi euy. Cek si Openg. Hah? Piraku Ujang aya 6 mah. Da sakanyao bibi mah ukur 2. Si bibi warung coloho. Nyaan bi sing demi alekna ge bi di lembur uing mah aya nu bogan 6 sikina bi. Cek si Openg deui bari ngehkeh seuri. Barang keur kitu torojol harita aya saurang jalma anu datang anu rek jajan. Bi. Naon, Jang? Geus heula bi ah. Naon geus heula? Eueuh. Waktos. Nah, kabujeng seueur wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.